keburu we abdi lumpatan sisi lumputan jadi maruli dia teh kelantaran abdi we teh kepenak. Nah atuh kalakuan teh maneh teh nah kumaha selenting bawa ning angin kolepat bawa ning kilat beja tilu benang dipersaya syumun ieu beja teh dikuatan ku laporanana Arjuna panengahing Pandawa syumun cenah di Amarta teh aya kajadian syumun layang jamus kalimusada lambang keagungan negara teh aya nu maling oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teu waka dipersaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian kumaha anu katingali dina gambar lopian jeung nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyokot layang jamus kalimusada teh maneh hebat ae gambar lopian teh hebat tayeuna dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna nah bener eta layang jamus kalimusada teh dicokot ku maneh ku abdi dibantu di mana nyokotna di Karaton Amarta jeung saha maneh initna abdi wungkul dibawa eta layang jamus kalimusada dibantu aya buktina aya mana cikan ieu layang jamus kalimusada nu dibantun ku abdi teh ieu oh nya bari dicada anten teh sok tuda henteu upami bari dicada kumaha dibikeun heuh matak tuna di mana bukti geus aya semuhun pengakuan maneh rumasa nyokot rumasa rumaos bebeja maneh nyokot layang jamus kalimusada henteu kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna hukumna mah anu boga we teh nyahoeun nyangaakeun ka ahli hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maok maling cuma rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos ha eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter nah naon aya nu pinter teh aya penyakit naon sok kebalinger nu bodoh ge sarua pantenan sok katotoloyo jadi agan sareng abdi teh sami eta kene nah pinter kaula kabalinger kumaha kabalinger maneh bodoh katotoloyo rupina kana kitu maneh naon alasanana pangna maneh teu rumasa maling teu naha danu abdi sidik eta teh barang nagara nu nagara cepot sumuhun ayeuna diaku ku maneh muhun dek naik banding maneh naik kumaha naik bandingna ieu abdi teh meuli rokok nah teu nyambung kana meuli rokok dangukeun heula tuh meuli rokok gudang garam merah buktikan merahmu gitu
saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha rokok maneh dibantun ku abdi teh karompok dibawa ka imah maneh sok ke rokok teh dina sorolok sedangkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo seseratanana sartifikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras nginum cikopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja tak kapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja tak anu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ye kitu kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan syakur-syakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucu pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana tah ieu teh nu kuring nah mangga disebut mau warga nagara itu si cepot itu keresna baik bisa itu jadi tawon da lain mau mah barangna aya keneh can dijual jadi lieur itu entong lieur dan didinya anu pinter kabalinger nah dupi didinya raja mana raja negara Dwarwati urus ya rakyat di ditu entong pipirun ka rakyat amarta ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun edeuk dirinya jadi mediator ulah berasa belah dume ka Arjuna dume ka dulur meunangkeun dulurna tak ieu oge atuh kudu belaan sarwakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mahatungga pengaman dunya non blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh bener hebat maneh nya puguh atuh da ditanggung jawab kuring mah yai kaulah nu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaulah ti dieu di podara yai tenang teu sangka sia kalakuan budak cepat ya ari boga nunungan hampang leungeun Widian Raka Batara naon jadi si cepot kurang podaran mangga antos rada ngarti karesna memueusan ningali ingkang ngalaga
bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu ngandika cepot lah jadi tetap eta teh moal waka dibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasieun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaanana ieu layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasan percaya oge kamanusiaan tapi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jalma dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kagorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semuanya eta kadang-kadang kelakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut kucing-kucingan da puguh kucing nyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak disebut kucing-kucingan da puguh kucing budug jadi maneh nanyakeun teh keun soal ka ketuhanan mah dan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we ieu mah tah direk nanyakeun mana manusia teh heueuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana teh mah ari ieu tah eta irungna panona ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna balungna jajantungna atina bayahna tak manusiana mana kabeh mah wujudna nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia aduh itu si cepot aduh itu Krishna cing mana manusia teh atuh teh kuring teh hayang panggih jeung batur ieu teh batur kuring teh mana ieu teh conong ting kadunya didinya ubudunya ngahina
para ratu Mikayung Yun para menak Mika serap kolot ngesok budak era dengan Mika dede disebut nage Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengseukeun pikeun ngarengseukeun tapi cicing dipaehan siap lain mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakedeuk sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti Syah FSMR mangga moal nyingkah kuring liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa putuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karansang sia awak rasakeun kurang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat asta jingga bade ditugal jagat kupaya lan pigang prang wejengan Arjuna teh jago tembak. Atak mending nyingkah kabur gitu. Murid Dorna nomor hiji. Wah nomor wahid teman. Nomor hiji pisan mah murid Dorna teh asa mulia. Hari Asep mulia teh kabogoh neng cucu. Power eta. Ulah kasinggung neng cucu ieu mah lain cucu ieu. Cucu dono. Iya. Cucu bitan. Yang teh cucuna teh cucu bitan. Jago tembak Arjuna mah euy tong boro make jeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Benang kan? Teu da jauh. Teu beunang. Ya eta mah nyangakeun teh. Kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelbah mana. Oke kitu akang. Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeunna parantos
sasauran ngalangkungan firmana di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon nyangakeun eta aja. Tah ieu kakawasaan Allah tepan awasna geus aya di dewek. Pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata. Meureun jalan 500 mah. Tapi pandangan akang refleksna ieu leungeun cepat. Geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy. Oh kitu akang. Heeh. Matak sungut mah kaput atuh. Kaput ku bola we kaput. Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah, takbir, tahmid, tahlil. Padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangeunna. Kabeh dalalikir. Nah aya anu nemok teu dikir teh teh. Dikir kitu nu nemok. Jadi hotel, jadi gedong teh hasil tina dalalikir jawaban leungeun. Radang leungeun. Marukana ulah dianggap enteng. Wah. Beunang mun teu sapat murid. Mun teu sapat tong ditanya aing lamun keuna. Keuna ku gue. Power tukang kade bisi balanga. Kari meula kacang. Turusna mah geus aya ye. Teu sangka teuing. Kade ulah coblak wae puseurkeun. Lain mun lila lempeng kana ti koro deui. Heeh. Kade menang eceng atuh. Ulah balanga. Wes. Kade Kang. Asa kumplit. Uluh. Curig teh papatong teh maning. Katipu ku pamola sorangan aing teh. Kade. Heeh. Mata kuseurkeun. Lain lumayan euy. Eta Arjuna mah jago teh. Ulah balanga. Ulah balanga. Sia bawa ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut kana hulu. Kuat sapat. Untungnya buntutna ngejebret. Balak tabalang tacilaka jelema teh kitu balanga. Balanga bodoh laboran. Leuh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris leuh. Kade bisi leungit akang kapentaris. Ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pakewu. Bisa serangan di luar itu. Oh urang pulangkeun deui we bisi leungit. Anu dunungan. Kade hadir ke Kang. Anterkeun deui bae ah. Si leungit. Rasakeun negara. Wah, di anehna teh. Lah lamun dipake we. Oh. Eta we geuning aya nu ngala muni hariput. Dekara komisi. Efek teh tulus. Boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan. Kade hadir ke Kang. Anterkeun deui ku aing ah. Si leungit. Rasakeun negara. Ya ye, kaulah nu kumaha? Itu geuning kalah dipanggul. Raka Batara. Kala dibeungkeut kitu. Assalamualaikum. Namu ane malan. Teu nemalan euy. Da keur geuleuh kitu. Oh, da ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan sieun etang deui we bila aya nu ical. Aduh, kalah beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna sieun. Naon? Hiji ge teu aya nu keuna ka abdi. Hayang sia keuna. Nya da hayang henteu.
tak geuning eta keuna sia edah ngabodor dunungan aing ngabodor meuli teu rame Lain tambah era. karunya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah Lain tambah era. naon eta pangna ngeungelan aing kabeneran deui aya bola kutak di dieu coba deui jang Buat kabuat. aing disebut bala kutak deui nah yang disebut bala-bala Kada hideung. ayo ayana sia modal sia batur beudang euy di mana tadi dinya kali ngagoreng Kira sisi teh. waduh ngeunah jigana nu kieu mah burihna euy Kuatir aku. Oh. Bibir teh hideung. Alah. Dasar udang aki-aki uluh ayana geningan ieu teh Bapak Panglima agan nuhun agan sawangsuna mah ai ditenggelan kitu heuglawan sakali-kali mah teu tiasa gelut wa teh agan diajar rumah se boyot ieu teh sieun udang ajar sia we alah kunaon bapak aing ngeluk Luka deui. asukan aing mangisuung nuhun agan Naon ke seri segala. nanaonan agan teh antu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe Aya mandi mabuk sih. aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa Dapat kanyeran. jempe sia jempe Dak kokolot desa dapat kanyeran. Amun kadus partner. aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are urung aduh edan sia Siksa. nah kalakuan teh sia teh Siksa jangan pakai kebetulan. Agar waras siksa. paham bura Ngalunyak dihantam mah siksa. sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia Hukum karma. nepi ka kontan aing dorakati bapak Hukum Aduh. kardun kan. buta datang ditewak leungeunna dibalikeun ka itu copot kitu ka dieu atuh pukul plak kitu teng bluk Kawas si Ronaldinho. bahasa dewek najong pamajikan gitu pisannya dabongan campelak atuh ka aing Bayangan taraweh
Anak saya teh menyebutkan pemajikan anu mana atau sama aya aing pas teh. Atau ayo mata sakit itu. Aduh. Lah, naon kadeu. Naon saya teh dek nyokot harta kekayaan teh lain. Aing teungeunah naon? Pamadegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Heh. Cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep anu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureun nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia heuh what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak aya anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tak ya anjir Gerakan ada haon eta. geus kitu urang ditu elmuna Bangkok sapindrong ke gerakan teh mo. eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh Bisa jadi. lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atau gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehane kamana we kana siang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala ya alo tuh weh hai nanti ya tuh weh wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejahat ka dieu lu tapi kamu nak gitu cerita aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol
Jeung boti kotok dia jeung. Alah. Watak nyekutung. Wait dia. Anjir. Wat ya. Aduh. Ieu watak anjir. Nya sia teh jangan duit aing we, atuh lain ditaki sia teh. Wat ya anjing. Masyarakat sapi lain kon karet. Iya, Di dobel Kang aja. ya. Wah, ya sak ya Kang. masyarakat sapi Iya. Aduh. Alah. aya ku beres Alah. Aduh. Alah. Aduh aing mah jong di kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing. Arep ki sabda palon Semar Wakudra Pawana Kapayun. kaharep Kang. Aduh aya anak nu Unyuk sumanga nampi kana pembage kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka hunyuk panjenengan ditarima ka hunyuk juragan Anom nuhun Kang kalihna ti eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologok sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan bilih teu sapuk sareng mamanahan hapunten jisim abdi pangresa sabab jimat anu paling ampuh di dunia teh lintang ti saling hampura Doh, leres. Dianti ku salin hampura. malah dinas dina katerangan hade jelema menta dihampura ngan anu ngahampura aya leuwihna nyata leuwih hade Wah, nuhun dah kan ka mana si cepot si dawala aya sudah aya nya. tepang sareng paang Bapak Bupati. Bapak Bupati Kuningan bade nyuhunkeun binih kai Akang nama bari ngolo we ka Bapak Bupati itu teh. Nya nyungkeun Nuhun. pipilihan. tansah diajeng-ajeng aya naon ieu teh seun Doh, ajrih jisim abdi anu biasana diuk dina palupu palupu. Bari jeung ayeuna abdi diuk dina amuing ya di karaton anu sakieu harurung harerangna sakieu wegahna. asa tetegeun jisim abdi teh seun Tangtos. Asa napak asantenet. Kakang Semar kulan
lamun dicokot hakekatna Doh, sumuhun leres. ieu karaton anu harurung harerang tihangna oge ditaretes ku inten Inten. leres Inten berlianmu. cing inget ieu teh dunya ai dunya teh alam pana kena kuruksak Doh, sumuhun beh dituna ancaman ti pangeran leres. Eta urang yen ieu dunya teh bakal aya akhirna kiamat disebutna tu geuning. Eta apana Akbar? kabeh oge bakal dihancurkeun Kakang Semar Sumohon. ngan sabagian gede luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan boh di lautan lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema Ulah. amuing Ku polah-polah jalmi tetesua. di lain pihak ngaruksak alam anu sakieu endahna Sumohon. di lain pihak anu ngamumule anu ngaronjatkeun deui ieu alam kaindahan sumuhun cing inget yen pangeran teh micinta pisan kana kaindahan Wah, kan tenan atuh kantenan kula. tadi dia nu matak katerangan netelakeun yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi sumuhun ari dina pengabdian ka pangeran teh sajajar sarua timalan timimiti kaula pupucuk pamimpin handapna rakyat Doh, sumuhun eta ngabogaan rasa kewajiban pikeun ngabdi timalan tadi dia hayu urang gawe babarengan nyingkilkeun raksukan kiwa kalayan tengen leres. urang ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa Wah, diestokeun sae eta teh kulan. disagigireun anu ngaruksak ieu alam tak urang mah hayu Walah. Urang utuhkeun. sabab ari kakasih pangeran teh aljama hartina teh bareng tadi dia nu matak urang pibanda urang cerak deleg eta aljama teh nyaeta bareng Walah, leres. paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan Urang manunggal kulan urang nyaeta anu disebutna teh manunggal tina sareneuk saigal teh tetecep. lamun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan tangtu panggih jeung kaancuran uluh ngaras Eta disebut jelema paburencai teh mah. taya hartina teh berjuangan meureun aya ngaran-ngaran perjuangan tangtuna oge bakal ngaliwatan pengorbanan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kudu kasorang nganung harti kudu nyorang heula ripuh aya jalan kasawarga nyorang katenangan hirup teh nyaeta kudu nyorang heula eta mentas heula eta Hese capek susah balangsak teh mah. ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan timalan Cikara cak ningang batu we no urang mah. taya teh kula teh mere sumangat spirit ka para nonoman Mere perangsang ka para pemuda. komo para nonoman geus sararumpah Sok diayakeun satahun sakali geuning. Eker mah eker sakedeung deui ieu bakal leuwih ansur ku ayana para nonoman anu leuwih diserang heula ku budaya-budaya deungeun. Wah, kantenan.
dicekok heula ku eta mah. bahkan nerekab pemuda atau nonoman dicekok ku rupa-rupa inuman keras Narkoba, ekstasi magadon urusan teh. jeung rupa-rupa deui ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung Beres. aya anak Sing paruring kakua ngupingna ge. tah lamun geus kitu eta para nonoman yakin bakal mohokeun kana budayana sorangan Bakal cudog-dog tinggal iga teh mah. cing inget negara urang teh negara agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi matak pada hayang Ya. ku rupa-rupa cara nyerangna ka urang Tiu ngapencuru nyerangna teh mah. tina inuman Inuman dicekok. tina papakean jadi korban mode Ti kulub da daris. eta nu dihakana hamburger hambur duit ger pasea lain ulah pek ari beuki mah Laras. Ku hotdog geuningan ayeuna mah. laras can kahakanan anu dicampur kimia bangsa tuangan awet-awetan sumuhun anu diawetkeun geuningan amuing aya nu ngagoreng kulilin naon lin kitu geuning formalin formalin tah eta seung eta teh Berlin paragi malur nu maot tetep tak ieu nu matak disebut manusia kudu permana tinggal waspada teh dieu iya apik tiasa milihan ai apik teh takwa teh ya sumuhun malah kolot baheula mah geuningan jang ulah dahar eukeur lapar nu geuning ulah sare eukeur tunuh wala ulah nginum keur halap sumuhun eta teh filosofi eta do ai filosofi teh tina kecap filosofia pilo hartina cinta sofia kebijakan laras sumuhun apa na eta kabijakan kolot geus mere beja dina simul dina kata-kata mutiara nyaeta ulah dahar eukeur lapar eta ulah sare tingali nu lapar dajang jika dawak atuh si banyo ge tara para janji ame geuningan mah teh tah nu mata bangsa deungeun nu rek ngajajah ka urang teh bangsa urang teh diteangan cenah lapar heula laras ngara babari ngahuapanana teh mah di mana geus lapar bakal babari ngahuapanana nu matak diayakeun we kaimanan katakwaan jadi dia laras ieu ne jadi meureun usahakeun samemeh dahar teh bebersih heula ulah nepi ka aya kuman dina kokod aya blak anu ngajadikeun panyakit kaituna laras aya bakteri timalan hakikatna pisan tong boro rakyat leutik sanajan anu geus jadi pejabat oge ayeuna loba nu teu apik barang hakana semen aspal di hakanan eta lain kejo deui Lena, ai roti mana ngeunah eta semen mah. Hah? Laras Semen jeung air. beakna kai di leuweung rakyat leutik mah nuar kai ngatawa ngala suluh ngan ukur keur suluh dipanggulna ge ku tak paling kabawa 50 kilo 50 kilo jang gejo. tapi aya nu leuwih ti kitu sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku treuk Putrek eta nu matak bongbong teh mah. panu kitu mah babari pisan ta eta hileud teh Da eta laras kireun ke negara teh eta net dumeh keur kawasa dumeh nya aji mungpung teh mah. make aji mungpung teu karunya-runyaeun tingali rakyat Mang Sapri ra itu da
dagang rakyat nu di pakampungan anu pagaweanana nyieun hihid yen hihit tepira tongongna nepi ka geus melengkung balas nganyam batina ge teh sabaraha Bangun sasangaleun. datang teh pagawe desa nagih pajak dumeh eta boga tanah 30 tumak bari dina gawir manehna ngodok saku duit nage cing pararengke ribuan meureun ladang hihid ladang hit bari lalepet sumuhun aipek teh geus nepi ka luhur pajakna teh dihakan ku si Gayus Jeung loba gayusna teh. jeung loba gayus-gayus nulian dah nah asa keutuh ku hanteu nya cung sumuh Mawi wa gitu. bet jara dihileud geuning jang sumuhun wa kulang eta Anu jadi beurit. Aya. tah lintang ti kaula da puguh moal kaburu ku kaula mah dah Leres. sabab naon sabab ieu diri di ciwitan wanci awak diala ku mangsa umur ditungtut ku waktu yakin dina hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana Allah Geus cuet ka hareup. eta moal sabaraha di waktu atuh mah buuk hideung jadi bodas untuk beres untu beres jadi lemong kulit cangkang saha nu neruskeun lintang ti hidup nu jadi anak nonoman wah pandu tulang tongong nagara salira teh da ngandalkeun anak panggedena ama teh da puguh teu nenyo matana si Dastarata lolong otot teh mau kulang ngandalkeun anu pangleutikna nyaeta Widura tanpa daksa sampeanana lintang ti hidup anu normal anak pek tuluikeun ieu karajaan tapi syarat anu mutlak nyaeta wayahna anjeun kudu bisa nerus bumi hartina kudu bisa neuleuman kana kahayang rakyat karena eusi hate raya anjeun kudu bisa napak sancang hartina napak di sakabeh golongan beres kudu kudu bisa bisa ngapung ngapung-awang-awang hartina kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur Nah eta kumaha carana supaya leuwih ngaronjat tibatan tahun-tahun anu geus kaliwat supaya ngaronjat tibatan dipingpin ku ama tuluy ku hidup wah subur makmur loh jinawi pinodama kaulanun teu acan waktosna margi teu acan jadi ahli naon margi katerangan netelakeun lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana eta sae murang kali teh kulan putra dina waktos ayeuna teh teu acan waktosna margi nuju ngeureuyeuh milarian ilmu panemu jampe pamake nuju ngaguar pangabisa teh ye upami teu ditunjang ku eta pendidikan luhur tangtosna oge bakal acak-acakan tadi saur ancaman lain ahli mah kaituna tunggu karuksakanana Allah wawa kanampi putra Pandu ama anjir hinggang puspita arum kaselir ingsan miran nomor harga dongkongas gandane mawe laras tresnaning tria halus kasih hartina anjeun teh tawado tawakal bisa sanajan hidup can jadi ahli nuluykeun karajaan nyaeta eta kalimah atawa katerangan nu tadi teh bisa dirumpak cara kumaha naon diajar bari jalan
cing nepi ka jadi ahli ka ituna diajar bari ngeureuyeuk mah niar pengalaman cep wayahna cing sabisa-bisa kan pasti bisa beres eta laras kaula nun ngan geus bisa ulah kumawasa eta tong mudah-mudahan we kaula nun tah syarat anu mutlak dah beres dewa parantos masihan gandam ramu nurunkeun deui ta dewa saha-saha jalma anu bisa menangkeun pusaka jaya kamulyan beres eta ama saha-saha jalma anu bisa menangkeun pusaka jaya kamulyan kemuliaan bakal bagja ketemu ayana teh di Talaga Arum Pageni Talaga Arum taeta jalma anu bakal bisa ngajawab kana anu paha tantangan anu bakal datang sumohon takuk kituna wayahna Kakang Semar panganterkeun ieu budak sabab ieu teh teu ngukur kaula wungkul anu narima perintah dewa sumohon setiap negara teh ngintunkeun para nonoman nyaeta ngajugjug ka Talaga Arum pikeun neangan eta pusaka jaya kamulyan lamun bisa kapibana ku hidup yakin hidup bakal jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngalayan di tengah imah buncir leit loba duit malah pinuh ku didikan rohani jeung jasmani wah bakal jadi wayahna hidup sanajan hese capek keureuyeukkeun laras tadi ama geus nyarita naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta tapi no damel kaula nun Rama Dewaji putra dalem dina waktos ayeuna sejamios ngajugjug ka Talaga Arum bade milarian eta pusaka jaya kamulyan pek doh cing pidoa we diiring ku doa aya di sagigireun anjeun sumohon eta Gusti cing kuat dina nying hareupan cocoba gogoda jeung sajabana eta teh ujian hirup teh mah ujian hirup teh nu nyaci nu maki nu ngahina nu mitnah bakal datang lamun anjeun istiqomah jejeg anseg teu ngut kalinuan teu gedag kanginan bakal kapimilik diri bagja awak ayeuna keneh rupina bade mios Rama Dewaji ngajugjug ka Talaga Arum wayahna barengan Kakang Semar ih mangga nun ngaran-ngaran jisim abdi mawongan manakawan disebut manakawan manakawan bujang higa kapurut marganing tanaga larapati oge kasangakeun sun dah Kena bisa ngalengkan. laras bra lumampah jeung lumaku jigra init rampung daud tutas pangandika hamid pek Romios ama pangdoa ama aya di sagigireun hidup sorang heula hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsa cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan laras kawan buayana Kakang Semar ih pangresa mangga teh teuing kasauran salira tadi moal bisa ngawujud sosoranganan tangtosna oge ieu teh kedah gawe babarengan paheyeuk-heyeuk leungeun pantai antai tangan sumohon hirup kumuh babarengan bra
Ramian nuhun Bra. Si cepot si dawala tuturkeun kitu Jang. Oh saya mangapua ulah. Nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Mudah-mudahan pun anak pandu Kumaha sepuh. cingkeuna kana naon rupa hal anu dicita-cita ku para pini sepuh Sumuhun saya. yen bisa nakajait ieu nagara teh lintang tiku dipingpin ku budak angon. Budak angon. Satria piningit we. Satria piningit ai budak angon teh hartina budak teh nyaeta pinuh ku pengabdian. Pengabdian. Dina ngabdina teh sepi ing pamrih rame ing gawe. Sumuhun beres. Ai angon hartina kaangon hawa nafsuna. Henteu dilajur, Teu di Umar. teu diumar. Beres. Hartina eta jalma anu bisa merangan hawa nafsuna. Sumuhun eta murang kali soleh teh meureun. Nyaeta satria piningit. Beres. Ari satria teh hiji nyaeta ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa. Sumuhun. Kaduana jujur, Jujur. adil. Adil dina sagala rupina bulan. Mudah-mudahan sing abus kana kriteria eta anu jadi anak. Sumun. Teu Mudah-mudahan. pandu cing bisa neruskeun karajaan kaset. Leres. Pangdua ama marengan Bra. Musim panas, musim tiis di ditu mah. Kopi kita dulu. Dah. Eta dina musim panas ayi Kumaha teh usum. nepi ka 45 derajat Celcius. Muat teh kekerepengan. Oh, meureun. Lempang teh make sena teh coplok tak kulit teh. Panas. Pasti atuh. Ngan ngeunahna usum panas teh eta nog teu kudu dikulub, teu kudu digoreng. Tadi kumaha ce? Dituna we dina keusik. Asak. Lain asak kajejek. Ya si eta mah kitu. Lauk asin teh kudu digoreng ditu mah. Di kumaha dia? Dituna we na luhur batu. Asak. Ku ucing. Lain di Arab aya ucing mah benernya si eta. Tah nu ngarokok nanti ditu mah teu kudu mawa bensin usum panas mah. Di kumaha? Si rokok teh antelkeun kana batu. Hurung. Potong. Baredo kejadian kan nyara si eta mah. Panas di haminan we. Sugan teh heueuh. Nyatarik. Nah ngercai nanti nuna batu we opat siki tuna we teko teu eueuh cai. Asak biasa ngagolot. Hah? Asak ngagolot teh. Bahe. Boteng kadumpak mun ku Badawi di ditu. Teu sangka eta mah nya aji. Nya bener ce pengalaman. Ai dunungan teh pada mah Pertamina. di Pertamina. Di minyak meureunnya. Ai disangka ku aing eta dunungan teh tos angkat. Oh gitu. Boro aing teh da puguh hareudang dibuka we cadar teh dere ngepel. Ngapel rasa maneh eueuh. Aneroke wungkul jeung kaos. Rasa maneh eueuh dunungan banyak. Di teras teh harita teh ai sugan teh dunungan teh tos angkat da puguh kacana teh kaca riben. Kacari ben. Ti luar ka jero mah teu katinggal ningnya. Oh, eces. Ai ti jero keluar meureun ningalieun. Ningalieun. Aing keur ngepel teh. Da urang Arab mah sensitif. Oh, sensitif ting. Meureun nempo ping-ping aing ngagelemong. Ngagelemong bodas meureun mah. Nah, da eta mah panto dibukakeun gebog teh aing. Wallah. Wah, tulus aing disiksa ieu. Buah-buah di paehan mah. Da teu make cadar teh. Oh, orat teh. Bisi ditajir teh. Heeh. Oh, ai pek teh gerewel teh. Wah, Karena leungeun aing teh dititah nangtung bayangkeun urang Arab teh atuh jangkung gede. amuing. Hei, Jangkung gede jaba puluhan banyak buluna teh tina dada ka handap teh tamat. tamat we. Kitu-kitu teh masih bukit we. Gitu-gitu teh Oh, mah gitu-gitu jangan mah. geblek atuh bulu dada jeung baok teh. Jorang. Naon sia teh? Jorang. Wah, Pake jorang da ngaranna sia. oke jeung nyebut bau. Nah, ari aing panggih jeung nu kitu kudu nyebut bihun. Komo di kuningan mah dijieun lemur. Jieun desa aya desa baok di dieu. Ada wa gantina bener mah bau. Heeh. Suganya
Kada bau. aing dipangku dibawa ke kamar jebret dikunci ngadeg-deg gitu. Wah, kodek. Guprak dina kasur godomang nyamperkeun Nah, Kodomang. Kodomang pantes. kaos teh kumanehna dilaan Waduh, hutang didudut dijamret. rok diporosotkeun Celana celana jero digunting Weh, gapruk teh aing digulang gaper Gusti indah sekali coba. Batur mah haneueuh ieu mah inah sia eta mah. Diperkosa teh inah. kok eta kurang Arab teh resep eta pagaweanana Pagawean kumaha ari? kurang dia menganukur ngomong boga gerakan itu gerakan ieu teh Ari urang Arab gerakan. kurang Arab mah gerakan kerecek marmot goyang Karawang Waduh, bagong ensep seno kapal miring Bagong sapi ajul perut. gedang Wah. santok bogo glodok reyod Waduh, dilawan ku aing ku geriem nilem ngajengkang tadi gitu kan madal ngajeng jehe. pajarkeun teh toyib Ari toyib naon anak? Oh, cek bahasa kuningan nama toyib teh hese asup lah. kamana karep sia goblok tah kitu lalampahan teh ayi Benar cepat. lumatak ayeuna geus kolot sujud ka Allah geus kolot kieu Gusti rumasa abdi teh hirup teh Dah babalokot ku dosa teh kamu. ku jelema mah aing pada ngahina tapi kuring maka Allah we percaya teh da Allah mah maha hampura Mahampura sugan. asal kuring tobat ya Allah rumaos sing alus katung. nu mawi cing jadi contoh ka neng-neng gadis-gadis urang kuningankeun bibi mah pake tumbal we Ada. urang kuningan mah neng-neng gadis-gadis teh cing sarolihah nyai Amin. sakola tamatkeun cing kagungan gelar Masantren. abe kaangkat harkat darajat ibu rama Laras aja laras. cing nepi ka junun mulih ti sakola bantoskeun ka peryogian rumah tangga ibu rama nyeusehan ngumah wadah jeung istrika Laras. atuh sonten angkat ke masjid taroskeun ka ajengan ka kiai teh teh pawaris nabi kumaha bag-bagan agama teh kumaha hirup teh sangkan luyu sangkan salamet dunya akhirat Sumohon. taroskeun silaturahim nyai Sumuhun atuh mudah-mudahan tah kitu ulah kasorang deui ku gadis-gadis ayeuna geulis ku ABG atuh ABG lalakina ulah make merkosa hayang makawin we da teu pira kawin da teu pira eta teh nama kampung bakal goreng Cemar bener. cemar Indung papa bakal bibirang. Benar. ulah nepi ka juru tulis jadi lurah meuli cincin ti Ciniru Naon da teh? Artina. budak geulis di mumurah Da. cacan kawin geus ngajuru Ai bisa ai pantun nama mo. nya tah kitu nyai Sae atuh ce, sae. alhamdulillah ayeuna kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumbingan Bapak Gubernur Bapak Jawa Gubernur. Barat Papayung Jawa Barat. Papayung Jawa Barat Ais Pangampih Jawa Barat Sumuhun ce. nya Mudah-mudahan. sabak lemur dina raraga sosialisasi ngeunaan pangwangunan sagala rupa Laras. tah kitu ayi Sae. kalayan bisi aya nu teu nepi ka rakyat geuning da ayeuna mah jurig teh tong boro di luhur Kanten. dihanap ge loba Ririwat. nya loba. model raskin Raskin naon? dibikeunna teh ka dulur-dulurna we jeung ka nu wawuh gegedena mah pamanehna Aya wae nu kitu. Model tapi da teu kabeh aya wae eta mah Mbak Oknom ngaranna ge atuh. cara BLT geuning BLT bener mo. dulur-duluranana we Nu dareukeut teh. udah deket tah ulah nepi ka kitu ayi kuningan mah nya Sumuhun. komo deui ieu kuningan teh parantos nampi anugerah Kalpataru nuhun Pak Haji Aang Pajang. dua periode teh geuning aya buktina jalan ka kampung-kampung laleucir Harerang. eta teh tangtosna ge aya bantosan ti Bapak Gubernur Kan Jawa Barat Sumuhun. nyai Laras. Namurukan teh atuh. perjalanan ece ge lancar dina sagala rupina nuhun Alhamdulillah. Gusti Nu Maha Agung Daya nya hambatan. mudah-mudahan Paang cing panjang yuswana Amin. seueur jasana muga-muga eta jasa Paang teh cing jadi ibadah nyai Amin. aing ngaran-ngaran jadi ibadah mah dijamin Dijamin ku segala. Allah oge
sagala rupina atuh Bapak Gubernur cing panjang yuswana amin panjang jabatanana amin 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 tah kitu Nyai laras hampura ti aceuknya Sami-sami. tina sagala pihak kalepatan ageng sumawanten alit laras sami-sami sakitu Nyai permios assalamualaikum Waalaikumsalam atuh ece mangga sing salam dan anak aing teh anak lanjut teh anak kakang Prabu Jilana lain deueur nu hayang roba Nah, gitu. loba jajakan waedanan teh Bakar teka tinggal ya. batur mata tapak kuasa aya nu kawin gergana aya teh Ayah tukang dimalikeun ku Dedi sayangnya aing teh buser Allah aing teh tina sulap teh naon cing iya tak kira aing lah duit ada kurang gua kapangi gua batur tina sulapna ya aing gue bilang demi Allah kamali lah wah nuralajo loba demi Allah lagimu nuralajo di alun-alun aing sulap tingali jekeng japati diturupan dibuka jadi ayam demi Allah era aing barang dibuka jadi jenazah capit aing gue bilang demi Allah Citra Yuda alias Bribtu Norman anu bakal bisa nyiar kalak serta lewat rumah
mulai heula tidak tadi kenyang itu beli mual lupa cilaka miyunilalur sehingga kalau gigi kau oke hari penorman hari kubrik tu norman beli tu norman coach kota sanajan mana kita kata pintar kata bisa kata puji di bawah mau kerja saya kita dapat robo joy nampi salos nama jangan kita orang nampi atuna ada mungkin kasauran aja mungkin orang bohong banyak orang nampi siapa hari hari teh mereka dimakan bro lebih kali nampi baru romo siapa ini ulu jadi luweh punya bu luweh kasohor gede tangkurak sih tapi karena kepada saya yang yakin kepada saya yang bakalan kepada saya yang bakal senang kamu dibandingkan dengan lokasi kasih maju jauh kamu sering apa dalam sering menjadi pohon ini ya lagi dari kita juga ya jalan kedua kalau ibu tua kain belum kain kedua suar belum baik rasakan tapi kain di sumur dari seminggu apa lain 30 sebelum duluan di Gunung Padang lain 15 poin lain tinggalan pembaturan ayeuna sana bakal dicabut umur di alam yang dipetik-patik belajar wala sakar gua aku lagi benar ya isun ningali baju sih ulang isun sarabat tawura yatsu satu kuping baju saking hurit tulang rasa tidak baru pansa sholat tolong warhun bojong aja tenggelam uang warapot ketika telaya izin mati Hasan bro tenggelam dari warna akhirnya di tengah pakai tau udah sedih ulah disebutlah kuda maringin yang bisa dirubah percaya ya tapi ulah bakal menasih itu ayah yang mau hiji deh tenggelam lengan katuh ulah berkena siapa hubungan lengan kensa ditenggelam siapa rumah sakit
suku batu usia di Tanjung kan gua ini jalan tol. Nah, penyambut je. Tanda dan mengerti terbatas bisa kata aku juga yang baik. Untuk mana dulu? Untuk nanti itu nanti. Bencana sebisa mungkin langit apa mereka? Orang Arya saja tidak tidak dulu. Oh itu nanti itu kan. Utang sakit atau utang yang mana? Ya. Wah Allah. Kamu jalan di Allah. Ya, kan itu oke dicoba. Aing deh tuh. Iya. Walau kada ngobrol ya. Kita nungan ibu budak nepi ka kolot eta ada istiadat euy sia. Tahu deh. Kalau dakwah di masjid aja gitu. Hasil ulang buka samane loba halan Dia udah awal nyari MJ itu. Atau awal jin jarak rupa. Mata pelewai pergi. Atau raja ulat bulu. Kasaha nanti ya. Ini barunya kau bilang ini barunya. Kalau sedilur mana, aing silakan. Goblok si Gatot Kaca bawa si Semar intinya bawa si Semar ngirim bunga-bunga kali meletak terhadap hulu dicai udah jadi di darat daya bunga kali dijelaskan sang ratu putih bunga berdiri minum sama sama aing raja jin dua kali ngirim guna-guna kali lain baru pada modal lain jin kusikan kata aku dengar pada hulu lain siap goblok kau maksudnya jadi aing mana madu deh kau itu siang kaca tapi siang kaca bungul goblok dikawinkan ka Gusti Gatot Kaca. Gatot Kaca ada bungulun Bisa tahu apa mawadah warahmah jeung sakinah ya ku cinta pada cinta. beda kuli sapi ya kuli sapi rahmat yang tujuh nama Jangan salah saurang rumah tangga lain anyang-anyangan anjing. orang kasih goblok dia tanya apa saya aja lain yang ada itu lamun ini yang pasti aja lain salting kedena jatuh kudu lo bapak bisa goblok
di antara karate judo tinju ya kemana aja dan itu gue 3 tahun sudah bener aja bisa percaya aja sama dia itu oh teman-teman kira aku urunan Haji J naik bulan percaya ya wai goblok bulu-bulu aing ginton wow bulu sekarang guru bisa tinju karate judo dan jemaah dua lain yang menonton awak itu mau warna tukang musik paling saya menyatu awak pajigrak gitu mah atau ngajual HP putut jangan kali 2000-an dijual 30.000 benar-benar siapa itu berangkat perusahaan bakul padahal bisa hanya udah dicapak oleh lalu siki kamu sekolah oleh canggih tadi ngomong benar bisa silat bukti ke aing bener hanya ada tukang silat mah tina musik tina jurus lagi ketemu jauhkan kamu dari Bandung oh pakai ini masalah lo nanti mari dihubur rombongan hukum sakit lingkungan dan memang itu kan abang panjangan mana panjangan acung jadi untuk kepropi satu tukan keprok sama tuh ya hanya kairan dulu pada beri bunga jadi aku apa pula nyukur 50 dari buktikan dorong sekelur musik buktikan ada penari ayo tempat langsung mainnya ngobrol kayak silat tontonan itu tapi kalau senian gitu kita perlukan tidak rumah teknik gelap silat main gelap mantap ketua pada tidak duit ya duit Allah dia baik mana itu melo ayo kalau belakang dulu kakak bulan itu melo aja dulu ayo orang kulit menjadi oh turunan yang turunan pada dia tanda yang lebih kalau mana oke
Ayo dek di gunung, dek di sagara, dek di daratan, di mana-mana ayo mau lihat. Mau ngejat pas aja sih mereka. Yang